Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang simkuring manganang hayu urang kaskenahan cadongengnya anu katunda andina dinten kamari. Kamari teh nembe duki kadinya mitra atau hayu urang sami-sami dangukeun kumaha terasa jejar carita wilujeng ngadangukeun prung. Kumaha ujang hasil nyangkalak Raja Bagong teh? Syukur we geus balik dina kayaan salamet. Geus beres mak. Raja Bagong teh nya si Ki Bahrdawa geus hasil dicangkalak. Malahan mah geus dibawa ku Nyi Mas Aruman mak. Usi begu teh tah dibawa ka nagarana mak pikeun nampah hukuman. Nya syukur we mamah regreg tangtu kayaan lembur teh bakal aman. Jadi Nyi Aruman teh atuh moal balik deui ka dieu meureunannya. Nya mak. Balik ka nagarana. Keun bae tuh mak lah. Da meureunan kudu ngajalankeun pancena salaku ratu mak. Nyan mate atuh bakal leungiteun we sujang. Kapan geus biasa maraban eta si begu taeun teh. Nya sarua uing ge mak. Leungiteun tapi dalah dikumaha kapanan milu cicing di dieu oge ukur samentara mak. Nya dina laraga usaha nyangkalak si Ki Bahrdawa wungkul. Tapikeun we ulah salempang. Sabab pamahayang panggih mah gampang mak. Nya kumaha kitu piraku urang kudu nganjang ka itu ka alam siluman atawa alam jin ujang. Ih teu kudu mak. Gampang yang panggih mah. Tinggal disambat we ku uing mak. Tangtu bakal datang. Sawaktu-waktu dibutuhkeun mah. Nya atuh ari kitu mah moal leungiteun teuing mah oge ujang. Masih kene bisa panggih sok sanajan heueuh. Eta Nyi Aruman teh bangsa lelembut, bangsa jin. Tapi kapanan Nyi Aruman mah boga kahadehan ujang. Ku kituna umat maneh oge salaku manusia. Kudu leuwih hade tibatan makhluk lelembut. Kudu boga ahalak anu mulia, pagawean anu manfaat ka sasama. Da geuning najan makhluk lelembut oge ari boga kahadean mah heueuh. Nineung mah oge tah kitu. Nya atuh mah uing ge bakal usaha. Jadi jelema anu diajar bener. Rumasa uing baheula mah budak bentengur, budak beleweng, bedegong. Tapi kapanan uing teh maju ka gede atuh mak, maju ka dewasa. Tangtu kudu leuwih hade mak. Ih nya alus sabab han acara kadata sawala cenah ujang. Cek olot mah pama anak cilaka atawa goreng tabeatna, goreng laku lampahna tangtu we kolotna ge bakal kabawa. Kitu deui sabalik namun maneh hade hate alus laku lampah mah ge bakal kabawa alus. Ngan bae ngaran kagorengan mah kagorengan anak kitu sok gede pisan mamawana kanu jadi kolot teh tibatan kahadehan. Nya bener mak. Aduh. Tunuh uing mah jeung lalung sih teh ek sarewe mak lah. Nya jog sujang da pugu mah ge sarua geus tuluh ieu teh. Keun we da ayeuna mah geus tenang. Ayeuna mah ti berasare oge sujang. Tari geus kitu mah. Duanana harasup we ka pangkeng tinggal lehe kana enggon dug bae sare meniti beranakeun. Kayaan di luar ukur kadenge we sora-sora sato peuting patembalan pada baturna. Bebence kawas anu mepende jangkrik cih-cira jeung cari cangkas nihtir. Gaang sorana bangun anu sarana sakumaha teh-hatena pangeusila mure campaka anu dina kayaan bunga. Ayeuna mah urang kocapkeun waktu isukan kayaan di lembur katingali. Pasemohon warga lembur teh hegar marah mai bangun anu keur parungah. Sabab kaayaan teh geus aman, malah anu kalengitan kuruit jeung perhiasan oge geus kapimilik deui.
Pon kitu deui salah saurang pangeusi eta lembur nyaeta Haji Bandi nu kabejakeun kagegeringan disaprak si plekihna pae. Kitu deui kapalingan harta bandana. Ayeuna mah ngadadak cager. Malah maker ngobrol we jeung badegana nyaeta si Sueb. Kitu deui Ibu Haji jeung anu jadi anak. Cikan, caritakeun kada we kumaha caritana ieu teh? Nah, eta basa nyangkalak Bagong kajajarian teh. Aduh. Jeung deui eta duit jeung perhiasan dupi sa katimu teh jang. Cek Haji Bandi tu mah nya kasih Sueb. Anu banget penasaran kana kejadian anu geus karandapan. Pok si Sueb teh ngajelaskeun. Jadi kieu gan. Ieu sadaya teh pukahna si Selud. Pasualan bisa rengse. Sabab tetela si Selud teh boga kemampuan anu luar biasa. Durik bisa diusir. Kitu deui Raja Bagong. Nu salari ieu jadi uleun-uleuna geus bisa kacangkalak. Malahan mah geus masalahkeun barang-barang anu dipaokna. Tah kitu puguh ge abi ge kaget sakaligus simpati ku kabelana eta si Selud anu geus gede jasana ka ieu lembur. Pak Haji Bandi teh ungut-ungutan sakapeung mah di selangku kerung basa dibejakeun ngeunaan si Selud kitu teh. Lain nah bener eta teh. Aduh, kira aku kapan si Selud mah budak Badung, budak Baong, ya jauheun boga kabisa kitu tah. Dawek heran Herman. Lereskan kitu kanyataanana puguh geus kasaksian ku sararea yen si Selud boga kemampuan nu geus ngarengsehkeun persoalan ieu lembur. Allah. Halusnya ari kitu mah berarti si Selud teh kiwari geus jadi budak anu hade. Gede jasana ka ieu lembur bisa diandalkeun ku urang dieu. Teu nyangka we kudu sangka lah. Si Selud teh boga kemampuan, boga kabisa. Kapan teu kabejakeun guru ilmu atawa diajarna euy lah. Puguh ibu ge kaget Pak Haji. Tapikeun we nu penting mah urang teh kudu nganuhunkeun ka jasana si Selud. Geus nulungan kana kasusah urang Pak Haji, cek Bu Haji. Nya bener pisan Bu. Dah rumah sawe salahara ieu Bapak teh mi kaceuceup ka si Selud. Oga boga sikap anu kurang hade. Datu eta baheula mah si eta teh nya jajauheun jiga ayeuna gitu. Dasar budak Baong, budak Badagong. Tapi kiwari gede jasana ke urang lembur. Malahan mah ngesulungan kasusah urang sagala rupa. Tah ku kituna Bapak teh jadi kahutangan budi kumanehanana. Jadi kumacarana sangkan mulang tarima kasih Selud. Sekaligus nebus kesalahan kasih Selud geus rumasa kitu nyen sikap teu hade. Kan bingung kudu kumaha nanya. Ulah bingung-bingung Bapak. Kari ngomong we nganuhunkeun. Datang ka itu. Sapiraku deui kudu datang ka imana si Selud, gengsi atuh gengsi. Rupina ama teu kedah gengsi atuh ama. Aya saena pami ama dongkap ka itu nganuhunkeun. Tanda ngahormat oge ngahargaan ka Kang Selud atuh. Margi anjeunna gede jasana nulungan ka urang. Oge kiwari ama teh tos jag sehat deui ama. Anya bener caritaan si Nyai teh Pak Bapak Haji. Halus nama ka itu we tepungan langsung. Alah bener. Bapak ge kudu bisa mulang tarima pokona mah. Ngan kumaha lamun si Selud teh diangkat jadi pegawai urang we kitu tah. Hitung-hitung nebus kesalahan. Keun we lah sina jadi manor. Pikeun kontrol kebon, sawah. Pokona montrol nu digarawe we kitu. Cikan kumaha Bu Haji? Anya sae ari bapana boga niat kitu mah. Lebih alus, hitung-hitung ngahormat ka Jang Selud.
Deui urang teh regreg meureun lamun boga pagawe anu boga kamampuan dikasih selud mah. Nya tah kitu bener oge lah. Kudu ditepungan ieu mah. Iraha nepungan si selud teh. Nya ama. Langkung sae engke parantos ama sehat jag waringkas atuh. Ulah maksakeun upami teu acan sehat mah ama. Henteu nyai henteu. Pak Haji mah geus sehat deui. Pokona mah nu penting apa mah hartabana ka pemilik deui jag waringkas, teu loba pikiran. Da banyakit mah tina pikiran segala oge. Nya ari kitu mah jog we atuh. Tah kitu Sueb. Jadi Pak Haji teh cenah hayang ka nepungan ka jang selud. Hihi, mun mangga nyanten kumaha bade iraha nepangan si selud teh nah ayeuna bae. Ya ayeuna bae beda ku isukan lud Jadi enak orang tepungan we ka itulah. Sumun mangga atugan mangga. Lancangna carita wan Ciposo sore Haji Bandi dibaturan ku badegana nyata si Sueb nepungan ka imahna si selud. Barang tepi ka imah si selud kadatanganna teh puguh we matak ngagetkeun keur maineung anu keur jongjon sasapu we di buruan rentang-rintang ningali anu datang teh nyaeta Pak Haji Bandi jeung si Sueb rasa heran jeung kaget. Aya nu ka dieu Pak Haji Bandi jeung Sueb aya naon nya? Tah Pak Haji Bandi teh harita uluk salam. Sampurasun, Assalamualaikum. Rampes, waalaikumsalam. Aya pikir saon naon ieu teh rumpaheun ka dieu Pak Haji. Aduh, gua ngahaja ka dieu teh ngahaja lah. Si siludna aya ieu teh mah. Aya di tukang. Mangga we atuh kalebet bisi aya peri ogi mah. Cik mah indeng bari rewas kadatangan Pak Haji Bandi teh. Da puguh sadaya ieu Pak Haji Bandi teh kurang hade sikepna ka si selud. Geus kitu mah tu Haji Bandi arasup we ka jero imah, geuk diuk ditepas. Kela enggal ditaros we ku umah teh ieu teh nah aya maksud naon rumpaheun dongkap ka dieu. Heuh mah mami asara reuwas inggis si Ujang teh ngalakukeun kasalahan tah kitu. Ulah kaget. Jeung ulah sieun kadatangan Pak Haji ka dieu teh puguh aya maksud jeung tujuan. Lain palid ku Cikiih lain datang ku Cileunjang gitu tah. Puguh aya maksud hade ka jang selud. Oh, kitu ku tante nya. Ke atuh antos sakedap urang sauran heula dipengker. Cek mah indeung bari ngoloyong ka tukang. Kemejaan selud sekaligus we rek nyuguhan semah. Tekung sila mah indeung jeung selud geus torojo nyampeurkeun ka tepas. Tah mangga we disambil lalabuhna punten we sakieu buktosna nya teh tiasa ngajamu tamu sakumaha misti. Di dieu mah teu kudu ngarepotkeun. Tah ieu jeung selud aduh. Puguh Pak Haji teh datang ka dieu teh ngahajat nepungan si Ujang. Bade aya pikir saeunaon atuh Pak Haji? Rumpaheun datang ka gogobrog uing. Asara reuwas Pak Haji lah. Ulah reuwas Jang, ulah reuwas. Pak Haji ka dieu lain erek neangan kaributan. Lain erek papasyaan jeung Ujang. Ka dieu teh Pak Haji teh aya maksud anu hade. Hihi, nya dudungan kuring teh aya maksud anu hade. Datang ka dieu teh lain neangan masalah. Nya syukur we atuh aya niat hade ka dieu mah. Puguh ge asa ngimpi kedatangan ku Pak Haji teh. Jadi kieu Jang teh kieu Bapak teh rek nganuhunkeun ka Ujang anu gede jasana. Sabab duit jeung perhiasan balik deui ka pemilik. Aduh, lamun ti ka pemilik teh moal cager-cager Pak Haji gering kagak geringan. Anu cenah eta teh jasa Ujang. Teu rumaos abi mah Pak Haji. Abi mah ukur cukang lantaran we eta mah nyameureunnan eta perhiasan oge
artos tiasa balik deui teh tos karsana we kudu kami milik deui ku Pak Haji tah kitu. Teu kitu Jang, teu kitu tetep Ujang anu cungang lantaran Pak Haji teh nganuhunkeun pisan. Karena jasa Ujang geus nulungan urang dieu pokona mah. Ujang kapan gara-gara Ujang kayaan jadi aman. Tah kitu lah kan hunkeun kaduana Pak Haji teh boga niat anu sejen. Hulang atuh kiwari sacedo teh ngahulang. Itu di mah inde nah naon cenah maksud sejen eta Haji Bandi teh. Alah. Sok matak rarewas ari Pak Haji mah. Maksud sejen naon kitu? Ieu Jang. Hitung-hitung Pak Haji mulang tarima ka si Ujang. Jeung nebus kasalahan sama Pak Haji ge rumah sawe ka Ujang teh sikepna kurang hade tah kitu. Teu kedah sapertos kitu atuh Pak Haji da uing ge sarua rumasa. Budak beleweng, budak bedegong, budak bangor. Pantes we loba nu mika cecep ka uing oge. Ih, hendak kitu Jang. Kiwari Ujang teh geus 180 derajat robah. Kiwari jadi budak anu gede jasana, budak anu hade laku lampahna. Tah jadi Pak Haji teh niat nu kadua teh nyaeta rek nawaran gawe we ka Ujang. Nah daek jadi manor. Gawe di Pak Haji. Malaur Ujang teh kaman teu boga gawe. Hitung-hitung Pak Haji ulang tarima dah kitu. Si Selud ngadenge kitu teh mani kaget. Sama Pak Haji Bandi nawaran gawe. Oh, jadi kadongkapan ka dieu teh, dongkapna ka dieu teh nawaran gawe ka uing nya. Aduh kumaha atuh mak? Nya kumaha maneh we Ujang. Kangaranan kahadehan Pak Haji ulah rek ditampi. Mana kitu ge meureunnan. Hitung-hitung hargaan ka maneh taeun teh jeung nyaaheun. Oh, anya atuh heug bae lah Pak Haji. Ngan teu salah nitah gawe ka uing jadi manor. Kapan uing mah jelema bodoh teu bisa naon-naon. Asa teu paparantes teu pantes teuing atuh. Ih, entong kitu Jang, entong kitu. Urusan eta Pak Haji percayalah. Sabab kiwari Ujang teh boga kabisa jeung boga kamampuan. Pak Haji bakal regreg lamun di manoran. Nu digarawe teh ku si Ujang, jeung naon ya kitu kieu teh pasti Ujang bisa arengsekeun lah. Uing mah teu bisa naon-naon Pak Haji. Percaya. Pokona mah Jang Slut kudu daek. Nya ge atuh ari keukeuh teuing mah. Uing bakal daek digawe di Pak Haji. Syukur bagja kumajangan. Asa kagunturan madu ka urugan menyan putih pokona Pak Haji mah. Lamun Ujang daek digawe di Pak Haji. Ta irar kemimitianana tuh, kumaha isukan. Nya teh langkung we kumaha Pak Haji lah. Bade isuk oge, mangga. Tuma indeung bunga nu jadi anakna nda tarima kana tawaran pagawean ti Haji Bandi. Jeung asa ngimpi nu sadaya ieu Haji Bandi teh sakitu mika cecepna ka si Selud. Kiwari mah bet kawas anu nyaheun, kawas anu perhatian pisan. Alah, tah kitu mah jadi uing teh isuk teh mitian digawe meureun mah. Nya mah bunga we nu aya Ujang. Oge manganuhunkeun ka Pak Haji kitu. Tos perhatian ka apun anah kitu deui. Gaduh kanyaah katarima pisan ku emak Pak Haji. Ih, sami-sami. Pokona mah Pak Haji teh hitung-hitung mulang tarima lah pokona mah. Jeung Pak Haji ge ngarti kapan diri teh ukur koreh-koreh cok karunya. Kan kudu aya leuwihna tuh. Jang masa depan si Ujang jadi digawe meureunnan sugan we atuh. Kitu tah kemajuan hirup teh. Nya bener pisan Pak Haji. Rumah sawe uing mah hirup teh. Jelema anu sangsara koreh-koreh cok. Uga bagawean ukur ngalaan lauk. Nya nuhun ayeuna uing ditarima gawe di Pak Haji jadi mandor. Nya
pokona mah akang ge bunga milu bunga lamun ujang daek digawe di mana dunungan akang jadi aya batur jang. Hehehe, enya tenang we atuh. Kang Sueb bakal gawe bareng jeung Uwing nya. Si Selut atuh ayeuna mah manehna teh cenah rek digawe we di imahna Haji Bandi. Itu tasna urusan beres. Atuh Pak Haji kitu deui si Sueb. Manehna teh marulang deui we barali. Dina hate anu bungaheun sabab si Selut teh tetela daek di ajakan gawe. Ayeuna mah urang kocapkeun kaayaan waktu-waktu anu bakal datang. Anu kasorang si Selut mimiti gawe di Haji Bandi. Ya teh lah keluarga Haji Bandi sakitunya heuna pisan ka si Selut. Kipon kitu di si Selut betaheun pisan dina urusan gawe mah manehna teh kapake puguh rajin pisan, suhun pisan. Masalah gawe puguh diajarkeun ku Pak Haji kitu deui si Sueb teu hese dina barang gawe teh saukur ngamanoran nu digararawe. Kitu deui anu dimanoran ku si Selut. Nenden rasa hormat ka si Selut. Sabab si Selut teh gede pisan jasana ka urang lembur. Kitu demi banda kabisa sok tutulung. Kadang mun aya naon-naon si Selut anu osok ngarengsekeunana. Malah geun mah kakocapkeun di perkebunan harita teh nu keur ngalaan metikan papelakan dak lumadak manehna teh reuas sabab di hareupeunna teh aya oray sanja anu sakitu gedena. Logodor letahna teh lelan puguh we si bibi teh reuas. Alah, aya oray gede, turungan ibi ya sian dilaglag. Aduh, wangkaning ieu suku geus teu bisa lumpat. Tulungan, ceuk eta si ibi digawe di kebona Haji Bandi. Harita si Sueb anu sarua keur aya di kebon reuas yen ningali jeung ngadenge kitu teh. Alah kuku aya roay euy, aya roay. Ya naon Kang? Itu cenah biro aya roay kitu teang euy teang. Barang di teang bener we. Eta biro teh keur kokosodan. Karepna mah hayang ngejat. Di hareupeunna teh aya oray sanja anu sakitu gedena. Letahna lelelan bangun anu erek. Ngabelit kana sukuna. Tulungan iya, tulungan ibi iya kumaha lamun dilaglag iya tulungan. Ka mana atuh ari manor jeung lalaki nu sejen teh tulungan iya tulungan. Ilalah itu oray gede, ka mana jang Selut, ka mana? Aduh, kumaha ieu yang hareupan oray gede. Alah Kang, kumaha atuh Aduh, mana popongkol ya? Ceuk si Jured manehna teh ngarawak kana popongkol nu maksudna mah rek ningkahkeun eta oray sanja gajeleng. Jured teh ngagajeleng hiuk popongkol teh dibabukeun ka eta oray. Tapi oray sanja teh harita ngarti lep ngelok. Malahan mah malikan rek ngegel ka eta si Jured. Alah kurang ajar. Aduh, alah. Si Jured teh soak tetelah oray teh kesitna ka. Eta oray kiwari mencrong netep sikeut dewe ka si Jured. Sorot panona ngempur hurung. Nikah sia nikah. Lah kang ganggu sia nikah. Tapi dikitukeun teh lain nikah. Eta oray teh jadi celenge. Kiwari siap. Huluna teh rek notog rek ngekel kana suku. Si Jured haritang ngahiuk nenggelekeun popongkolna. Hiuk cebrod kena pisan kana beuteung oray, kana hulu oray maksud teh. Tapi teu karasaeun naon-naon. Puguh we atuh si Jured teh langsung ngakajeleng reuas. Teh lah oray teh teu bisa ditenggel kuat nakah. Alah.
Aduh kumaya, alah, Bi, gancang ngejat Bi. Atuh si bibi gancang guragi rumahnya hudang maksakeun bade dibantuan ku si Sueb. Alah, ayo gancang ieu bantuan teu bisa hudang puguh oge. Ayo gancang ngejat. Atuh si bibi untung we biroh teh bisa dibantuan ku si Sueb rada ngajauhan eta oray. Kiwari eta oray teh jadi nyerang ka si Jured unur-unuran manehna soak sawa oray teh kesitna ka solodor logodor harita teh huluna teh rek ngeke deui kana pikelang leugeuh nyeker pepongko. Harita si Sueb teh di kosewat gabru labuh. Aduh alah. Atuh oray teh harita teh manehna teh geus calawak we katingali di hareupeunana. Tina kayan kitu dak dumadak eta oray teh ngabangkieung sawa aya batu leutik ngapelesatkeun pisan kana hulu oray anu erek ngekel ka eta si Jured. Petak leor oray teh ngakilek. Geus kitu aya cirim anu datang. Alah teu kuna naon euy. Alah tulungan Lud. Aduh tulungan. Alah tulungan tuh. Oray memeni gede. Aduh hampir we akang teh rek di capluk digegel. Tenang we atuh ulah sieun. Halik ku uing urang tewak tah oray teh. Ceuk si Selud. Manehna ngagajleng ka hareup. Eta oray teh harita mencrong neuteup sikeut ka si Selud. Tapi aneh. Barang mencrong ka si Selud eta oray teh kawas anu kasima. Da eta meureun perbawana mustika dalima. Eta oray teh kawas anu lineuk. Utarina soropanona mencrong buringas kiwari mah jadi lungu. Malahan mah oray teh ngaleor. Awas ya maneh lamun ngaganggu deui ka di garawe di kebon. Ku aing maneh bakal dicangkalak sia di kandangan. Alik sia ningkah ulah sekali-kali di ngaganggunya. Ka oray teh aneh jiga nu ngarti jeung boga kasieun. Terus bae ngaleor ninggalkeun eta kebon. Puguh we atuh sararea teh mani colho kaget. Nah, cenah ta oray teh kawas anu ngarti diomongan ku si Selud teh jeung boga kasieun. Aneh jang ukur di omongan eta oray teh nepikeun ka kabur kawas anu sieuneun. Alah nya euy. Aduh, hebat jeung Selud. Ku akang mata digebuk ku bapongko kakak malikan. Ari ku ujang mah tepira di omongan langsung init. Ceuk si Jured. Bener. Bisaan euy. Berenang pareng we eta mah eta orayna teh eraeun ku uing. Di omongan era jadi we init lain sieunun. Geus lah ayeuna mah moana naon da geus eueuh orayna oge. Alah nuhun pisan ujang Selud. Teteh lagi nih ujang teh bisaan. Regeg aya ujang Selud mah. Teh tapi buktina oray nu sakitu galakna nepikeun ka lineuk ngelemes kitu. Hebat pisan ibi mah. Salut karena kabisa ujang. Kuing mah teu bisa nanaon bi. Nah kumaha kitu kapan ku uing mah saukur di omongan eta oray teh indit so teh. Lain ukur omong-omong kitu wungkul meureunna da teu sabrong-brong ujang. Nyanduk teuing atuh bi. Mitra waktosna tes teu kapan dinya. Cageula urang teu jajar cerita si Selud dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh emang nuhunkeun dina sade parhatosana. Hapuntenna tina sagala kakiraan emang undur saheulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak